kurang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya di satukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo pakai pae duit lo pakai modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun lihat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieulah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun mah embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mah moal kebel ieu di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit
maksudnya naon abeh pahang lah kemana lawan dia sugut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjangkeun moal diteruskeun kudu direkam pan artina Allahumma lain Gusti muga ngalemeskeun qalba jeung sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti kuasaan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting copot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma lam tah mun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'alakum tatakun ieu siapa kuasih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim Sarwiti blum kerenjangnya bentanya mulai teh bisa eta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abatini raitu ala shanukum kawan syamsul qamar raitum Sarwiti Zaid la'allakum tattaqun walalawara leuleus ujianna hatena ujianna awalnya kakarak 3 peuting doang geus Zaid kaopat peuting mah nyana ge geus mulai leumpang kaluar asa kadeuleu bae euy Zaid aya ucing ge euy Zaid ucing Zaid sia mah rarasa raing Zaid bae sakeun ngeuleuh jelema kasep amat itu sakos ge Zaid bae sing kabeh Zaid bae sadunia nu ayangan Zaid doang lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ayo urang mapan kuari tiap puasa mundahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh
dan lain kecenderungan hati teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika siana da areut sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika siana lo pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh nu puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh merorongsokan nyaho teu rorongso limbah mah pana tuh boh didinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh kurang saeutik mah puasa bodoh nah ieu bakalna ieu kurang rorongsokan ieu puasa ieu basa limbah ieu geus eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana pembatalanna teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nemantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab didinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh aya nu ngajaga kana paharaman nu ngajaga kana kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umumna manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nangis ke Allah baik ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleu musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleu robahna boh diri boh batur neuleu nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleu cicingna tapi neuleu nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain rupa-rupana tapi neuleu nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar ti 5 perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunia 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika orang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika orang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika orang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae gerage urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dia kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese mangku kula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajian sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancen ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos itu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga gaji la ilaha illallah goseng puyeng can ahli torekat gujikir kos gitu can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu nu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok torekatan mondok sia monorekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat teh mah jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubeureummna aya puputina aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ku dewe eta ngeunaheun jasa tagel datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih ieu hese kita dita istighfarna tuh sia makin ka ditu makin isin makin bungka nyahoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu daun karang-karang blangkon atau ka dieu make barang di Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lemur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat geus atuh beda sorot mata lain deui tah ieu keur carita tah nya nama tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya bibelut mah kos gitu jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kebanyakan apa ya guys tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi geus ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun
robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunah nanyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunna biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika nu teu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der tadi gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar, nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna, der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial anu ngazakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah. Jauh tah mah meunang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan urang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingetin teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih pae hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu madzhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah begitu datang ke dinya dibaca naon eta ieu surat naon surat di gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah saekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar di gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah mau mereka bulu urang mah gitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamao teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah ini gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mau kos itu guys Imam Malik susah-susah nanya nama padahal mah pedagang Anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena euseuh tigeus-tigeuskan kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikir aja rugi
dagang mah dagang tadi pikir rugi sebabnya nama terus baik ngaji ya otomatis dagang dengan sakicap rugi beak kabeh beak geus we jada wadah ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i dah ngajoak urang dapur euy mana betul pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh gua cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh oh beak kabeh kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka surga lah terus bapak kolot mah eta surga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor atuh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebel ieu bocor pindah ka nu teu bocor di dieu tah di imah teh aja atupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese amat sih urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan woi tuh padahal belah dia teu bocor kurang tidak pindah tuh geus ulah mikiran bocor di dieu bae dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang boyang urang insyaallah hese jasa hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sageus beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abeannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyang jasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo daratang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pau pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema nu ahli Allah mah kos karar itu
Masya Allah Karim. Nah iyalah dahar nginum jima puasa umum sama kos gitu mah nusok diceritakan ku almarhum abah eta mau nu kos kitu mangarana engke lamun berang puasa aju lamun maghrib nginum na teh cukup sagelas dua gelas dahar na ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo. Nah eta mah nu kos kitu marana orai koros. Nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulannya gegel bae urang dieu koros iki sarua ta urang kayak gitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye oh sagala rupa deuk tarawih nggih aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meren lain napas meren sebatai kabade eta ku sia atuh jalan normal ngomol kos gitu ya Allah ya Karim geus aing mah daripada lah bentan leuleuh TV minimal komun we geus mending hes bae cek pamajikanna negateum meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong nini baik urang babarengan ge di akhirat kanyawan ge iya bata gitu ayah anunya kelantas bae dihareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae wala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih pasti aja boh hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh aki-aki teh ku galedeg gitu di imana ge gadoana geus teu beres atuh di deui galagat ku jana ge mata ieu teh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gedung jar ditalebos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya pugu tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah kitu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese
hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa. Geus mantep jasa asana aing ieu geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah. Geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep. Bu, ieu mah kiai Kipu Doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi. Apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa kenapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC puh eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan nggak makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah iya bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedehean. Tapak napaan dedengean. Tapak napaan aambean. Tapak napaan omongan nu teu puguh. Tapak napaan cecekelan nu teu puguh. Tapak tina lelengkahan nu teu puguh. Tapaan ku urang. Ulah tapatnya di handapun tangkal caring baik. Tapa di handapun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak hulunya nanu kocak. Blon eta jelema tah napaan manjang kaherat mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan. Lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal gedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah di lagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gual da teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai
ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di dulu banyak nya istighfarnya dulu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ya cak Allah ku galedeg sia meureun ta hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu atuh Gusti di sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana nangis dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komoner urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adabna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar
aya tukang es dangdutan, tukang es sial jasa deh musiknya dangdut, tukang es blor tukang es nengong nengong nong nong nengong 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 cek orang teh lagu omat nengong 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 orang kagarak datang ke Goiril Magdubi nengong nengong oma kajen ku koma nengong 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 jangan musikan siapa sih goblok kebudak musik nyanyian instrumen berarti teman kuna ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina dizikiran kurang kemudian diistighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah kuarina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi dulu tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai orang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh ka halangan tadi maka karaku Mio kuari mah geus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat sih kudu bayar heran aing mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuh aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk sanu bisa ngahalangan sebab ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai atau tadi mana di dalam bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeuh awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh
ajupan tengah peti zikir lagi kenahan saat batur eker pula sare orang mahudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud dek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu mah cenah jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur wani atuh kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ya adapun kenyana dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang melibat mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya na urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae nu matak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sam najan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya nyana nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideulekeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji ai Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi mah rugi 12 eta kos itu je nyana bogoh henteu haju urang dideulekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lah urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae seueur masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalangna geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geuna enjas
ditahu daburan makna nama ketiga aya ayat-ayat misalnya surga orang menta ketiga aya ayat-ayat neraka orang ta'ud ketika aya ayat-ayat anu barokah orang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka orang istiazah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kok didinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah perem diperemkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cakaing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakal pae duit lo bakal modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun liat titah dikallahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal teman-teman
di asar datang ke asar deui. Tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa. Aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun we embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan maka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS deh jadi koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kakak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi dah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ki 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang pahangna ka mana lawan dieu suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kamalayan tal hadid Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kamalayan tal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan artina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 peting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah mun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa kuasih wirid kadua kali Allah panjang direkam ku sialah beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fah sarwiti blum kerenjang nya bentanya na mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti Qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'ala shanukum kawan syamsul qamara raaitum
sarwiti Zaid la'allakum tattaqun walalawara leles ujian hatena ujian awalnya kakarak 3 peuting geus Zaid kaopat peuting mah nyana geus mulai lempang keluar asa kadeuleu bae euy Zaid aya ucing ge euy Zaid ucing Zaid sia mah rasa raing Zaid bae cekeun ngeuleuh jelema kasep amat itu sakos ge Zaid bae kabeh Zaid bae sadunia nu ayangan Zaid doang lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana urang mapan kuari tiap puasa mundahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung Bonteng Suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Merorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum tattaqun ari la'allakum tattaqun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah tah sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya
nangis ke Allah baik ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus ese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh di alam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuarida kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese mah kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge seru la ilaha illallah di hati ge seru la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancar itu guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli tarekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu nu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok rotot torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng jaruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mundek halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke
asa kali kos endog urang bebereumna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ku dewek eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieuna make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken tan mantak di lemur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat eta geus atuh beda sorot matana lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beragat coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa ya guys tuh masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta geus kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hati teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteuna ketika anu teu kuat pasti di bawah datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah ketika der kade gerak Allah henteu asa terkendali ku lain Allah ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khusus eta mah puasa para rasul puasa para nabi paling puasa para kutubul aulia puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japamere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial nu ngazakat fitrah bego ieu murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tak maka menang Lailatul Qadar tu kos gitu tah napaan mata
napaan celik, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku. Oh, bu tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol urah can aya merenya. Ingetin teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, masyaallah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah. Malik bin Anas, Imam Malik putra Anas, guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat di gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku nya, set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar di gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau merikak bulu urang mah gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamau teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mokos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseuk kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikiran rugi. Dagang mah dagang teu dipikiran rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Eak geus we jadawan ngaji bae peuting, ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Woi, mana betul? Pamajikan aja anak ngajoak tuh ya, waduh, wah cara ya gaji mah gaji baik, tengebul. Atau pan aya geus beak jualan geus eueuh, dahareun geus eueuh, nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh, beak kabeh. Keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ya jang dahar. Masya Allah, eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu, pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah. Imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu. Kuari ulah di pikiran, jualan kabeh pake dahar paeh. Itu imah urang, itu negara urang, itu pake urang. Geus. Lantaran kabeh ka Allah tuh, tuh. Coba pemajikan orang nasihatan gitu. Ayo coba ku ente nasihatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot tah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit. Imam Malik bata kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor teh, oh masalah cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebal. Ieu bocor pindah ka teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese-hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dia teu bocor. Kurang tidak pindah tuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu bae. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Boyang urang. Masyaallah, hese jasa. Hese. Nuh, ya Allah, ya Rabbi tuh. Imam Malik. Sageus beres, Imam Malik.
lantaran KDG ku negara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna, tapi susahnya luar biasa, dibere 3.000 dinar uang emas. 3.000 dinar. Jang naon eta? Jang meuli imah, jeung kendaraan, jeung sajabana. Tarima ku Imam Malik. Teu neun hadapan bebedak lawang digali. Wasiat ka anakna. Nak, abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah, balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna, bikin ka anakna. Bikin deui haram abah, anak abah, turunan abah ngadahar duit pemerintah. Moal bisa ibadah, nya dengekeun. Muhun bah. Teu keubal Imam Malik maot, digali dianterkeun deui. Pangneangankeun kiai nu kitu. Pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari. Kitabna diaraji diunggal nagara sadunia. Imam Syafi'i teu maot, ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh. Tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa, nyaritakeun tentang hikmah puasa, teu maot Imam Syafi'i mah. Imam Hambali teu maot. Imam Hanafi teu maot, diaraji kabeh. Kusababna teu mikiran dunia nya nama. Kadanan ku kitu mah atuh proposal-proposal teuing atuh. Puyang biasa. Deuleu Imam Syafi'i sarua bae. Begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah, memeh asup ke Mekah, boga jana duit. Cek Imam Syafi'i, ieu Mekah teh tanah haram, diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunia, memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i. Ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah. Aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunia. Lamun aing mawa dunia isin jasad di hate aing aya mawa dunia isin ka Gusti Allah. Percis kos urang ka Mekah kos kitu. Babakalan teu sakeben teu jadi. Malah ngahutang deui di Mekah ge. Oh pohara jasa. Kabang deui ka hutangna. Oblog-oblog tolol. Ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu. Masya Allah karim. Nah iyalah dahar nginum jima puasa umum sama kos kitu mah nusok diceritakan ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun berang puasa haju lamun maghrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar na ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo. Nah eta mah nu kos kitu marana orai koros. Nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros. Geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia kuntuna carumplak. Orai koros mah untu cumplak deui. Gegel deui. Geus untuan jogjana. Cak orai koros mah bangkong gegel. Anak gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya gegel mah urang deuleu koros iki sarua ta urang ge kitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk taraweh nggeh aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah di sekolot meren aduh kuat jasa Bang Haji mah ya napas meren lain napas meren sebetulnya kabade eta kusia atuh jalamu normal mah moal kos gitu ya Allah ya Karim. Nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula. Nah, kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot. Gitulah jamaah kaum muslimin